khusus Kangjeng Rasul umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut sebagai irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh eueuh deui tugas kecuali ngan sakadar nyampikeun karisalahan atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali sugan nyampaikan di salah hayang dibayar sugan nyampaikan di salah hayang dibayar ku keagungan sugan nyampaikan di salah hayang dibayar ku kamuliaan boku materi mah barang hina sama sekali nu mantak mundek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Nya guru orang SD minta bayaran teu berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP minta bayaran teu bagus jang akhirat sekedar dunia baik. Urang kuliah minta bayaran teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lompat ke pondok pesantren Mudirun. Modern. Orang asup ke sanawiyah minta bayaran berarti itu bagus jangan akhirat. Aliyah minta bayaran itu bagus berarti jangan akhirat. Kak uin nya Universitas YIN minta bayaran itu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup orang ke pos pondok pesantren salap minta bayaran eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat pai la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma ala rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan nyampaikan titik eta tugas rasul. Assalamualaikum. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'alal rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wallahu a'lamu bimuradiman ala rasuli olanana ikut tetap ingat tasya Kangjeng Rasul ilal balag angin utawi nekakeun illa balagun lakum tegese angin nekakeun kadua sira kabeh wallahu ya'lamu lan utawi Allah iku maha uninga ya Allah matubduna ing barang kang ngalahirkeun sira kabeh tuzhiruna tegese ngalahirkeun sira kabeh minal amali saking amal wa mataktumuna lan barang kang ngumpetakeun sira kabeh tukhuna tegese ngumpetakeun sira kabeh minhu saking amal payujazikum bihi maka bakal ngabales ya Allah kuming sira kabeh bihi kalawan emak. La yastawil khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun wallahu a'lamu
bimradikul ngucap sira Muhammad la yastawil khabithu ora narima pada opo kang jember al haramu tegese kang haram thayyibulan kang becik alalalu tegese kang halal walau aja bakalan sanajan ngagaogakeun ka ing sira saraka tegese ngabungakeun ka ing sira kasratul khabisi apa akeh kang haram fattakullah maka pada wedi sira kabeh Allah pitarki ing dalem ninggal khabis ya ulil albab kang anduene pirang-pirang akal kang sempurna la'allakum tuflihun manawa sira kabeh iku bahagia sira kabeh tafuzuna tegese bahagia sira kabeh. Saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wallahu a'lamu bimuradih ma'alar rasuli teu aya eta tetep ka rasul Allah illal balagh angin nyampaikeun risalah Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun masalah tugas Rasul Allah. Allah teh pangeran. Nyieun langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran, Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyin manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah na iyalah Allah nyin rasul-rasul ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh terus ke belah dieuna sampai ka Kangjeng Nabi Daud Sulaiman terus ka Kangjeng Nabi Musa terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikeun risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'al rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang Rasul Allah kecuali nyampaikeun karisalahanana titik sakadar nyampaikeun. Mere hidayah Rasul eueuh hak. Mere taufik Rasul teu aya hak. Mere hidayah, mere taufik teu aya hak. Hiji hak Rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma'alar rasuli ilal balad. Nu mantak make bahasa nage bahasa qasr. Wa adawatul qasi illa inama akun wa taqdimun kama taqaddama. Ma'alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Medakeun kana qasr, medakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun karisalahanna itik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut nage irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh eueuh deui tugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun karisalahan atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kagungan. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kamuliaan. Oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali. Nu mantak mun dek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra
teangan nu teu menta bayaran. Nya guru urang SD menta bayaran teu? Berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu? Teu bagus jang akhirat, sekedar dunia baik. Urang kuliah menta bayaran teu? Teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lumpat ke pondok pesantren Mudirun. Modern. Orang asup ke sanawiyah minta bayaran. Berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran. Teu bagus berarti jang akhirat. Kak Uin. Nya Universitas YIN minta bayaran. Teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup orang ke pos pondok pesantren salap minta bayaran. Tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat teh pai la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma ala rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan nyampaikan titik eta tugas rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiai na eta aya nu hayang bayaran apa henteu? Tuduhkeun coba kiai nu mana? Sia mung nuduhkeun nya. Nyaho aing ge lah pokona mah. Moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah rasul. Dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Benci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio. Hayang male sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen mah moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Iya. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah teh. Masya Allah. Eta teh mencan ditelama ku urang. Asa eta gedang hepe atuh pasti ku batuh atuh heuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka. Aya gedang hepe kagencet ku Darmayu. Moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui. Tuh, lumantak ke DPR ribut jeung DPR deui. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasuli illal balagh
aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikan karisalahanana ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikan karanjen kabeh timimiti nyampaikan soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna supaya disampaikan ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikan mana kajero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamunnya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khaliq naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas rasul nyampikeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi rukun iman aya 6 bejakeun Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra aing mah deuk kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah deuk nyampaikeun rukun Islam rukun iman dilanjutkan hanet ku tabiin terus dilanjutkan ku atbat tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng dakwahnya nama ke pakaian necis dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah dakwahnya na ka unggal kota dakwahnya na ka unggal kampung wah make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta DP dakwah 2 juta motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ijeng motor bahkan kuari motor aya nu teu make DP acan tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta Masya Allah minimal 5 juta tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede teh manis beres teh manis kopi beres susu rokok dan lain sebagainya riweuh teh lain deuk dakwah tah kos kitu mawa sorangan mun beki kopi mawa sorangan mun beki ngarokok sorangan mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna teu beres deui bae jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur
Ndeu kumahan rapna tuh dakwah teh ma'alar rasuli illal balad. Tuturkeun irsalul masar. Terus selanjutnya. Insyaallah hirup agama kajen kokoba. Di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa. Geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur. Kemudian disagedengeun eta geus 57 negara tinggal Iran, Yaman anu kuat. Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda. Libya hancur. Ya, kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung, tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu anu buang kawara. Ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politik na ieu itu birokrasi geus teu cereg. Secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan. Kiai jeung kiai silih omongkeun, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun. Mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae. Dibaca, didengungkeun, tapi persatuanana henteu aya. Ketika orang nyaritakeun persatuan, inget ka Gus Dur, bersatu dalam kelompok apa? Bersatu dalam organisasi apa? Bersatu dalam wadah apa? Urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu, tapi dikondisikeun henteu. Di mana urang dek bersatuna tuh? Lamun urang salap atuh nyieun persatuan pesantren salap. Geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus. Sebab eta memisahkeun, engkena adu kekuatan deui bae. Islam ngahiji di satu wadah, mantep. Tak kudu nama kos kitu di bawah satu pimpinan. Indonesia di bawah satu pimpinan. Misalnya saya Haji Nasir. Mantep. Geus tinggal-diganti ke nyana kos negara deui, tapi ieu mah Islam. Aya di urang mana organisasi, mana NU buktina. Tapi NU na ulah nusok di kalian ieu di kaluar. Cau. Geus ditarik we oe. Atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya kiri dinya. Geus poho ka anak buah ka ditu. Kumaha perkembangan NU. Nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur. Kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah, aya NU, jeung aya organisasi-organisasi nu lain, tapi kan henteu ngahiji. Urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu, NU kieu, kunaon teu bisa dihijikeun? Pan Qur'anna eta keneh, hadisna eta keneh. Iyalah ngagedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU, buktina kos kieu. Mantak naon dihijikeun? Ieu teh negara urang. Ulama sinikeun kos kitu, Qur'anna mun ditanya eta. Hadisnya mau ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah kasaka Allah tapi kunaon teh dihijikeun ieu sebuah negara kunaon eta Gede Hulu sebab kopeana nomor 25 Gede Hulu Masya Allah dek nuturkeun Gede Hulu teu ente kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri geus cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya di urang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji ke tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya. Ngomong deui lain sakali basi ka Mekah kanung arora kuari gegeuraan kuari sababaraha kali almarhum ngomong ka situ emang kunaon kitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba nu ngurus tapi hese sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema geura kuari ka Mekah geura kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah
setahun modar cenah. Ayo sieun kumaha? Masya Allah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula. Ieu sebuah negara Indonesia. Mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye. Ngaminan aing ijazah gitu boga sia. Kunaon rindu hayang rarapi. Insyaallah hese jasa. Nah iyalah ma'alar rasuli illal balagh. Aya rasul kecuali nyampaikeun risalah. Disampaikan ku Kangjeng Nabi, man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahuan mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun. Mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun nah ieulah sing hade jasa lantaran anu disampaikan jeung anu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain sakadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikeun sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikan sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae maneh mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleuna nya mah eta waduh berat jasa berat jasa sama kos jelema menta wiridan teh ka kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanana geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku assalamualaikum waalaikumsalam wa sia ieu mah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan kaing mah SD ieu teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikir nya geus pohoeun meureun ka 3 kali menta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal teh sisa hees bae geus dista maja utama cek nya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku HS ge geus jana mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa HS rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang ciat TV geus nu bagus ha guys ya naon garang-garangna nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eureun subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawa gidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma'alar rasul illal balagh Allah qul la yastawil khabith wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikan la yastawil khabith wat-thayyib teu akur khabith jeung thayyib bedakeun Muhammad bedakeun sampaikan ku Kangjeng Nabi la yastawil khabith wat thayyib
baheula di Mekah di Madinah geus disampaikan datang suara anak ke Mesir ke Irak ke Iran ke Yaman Timur Tengah datang ke Eropa datang ke Australia datang ke Indonesia kuari kurang kadenge Muhammad bejakeun ke ahli-ahli Cilongok ke ahli-ahli Pasar Kemis ke ahli-ahli Cikupa ahli Balaraja Sepatan Serang Pandeglang khususna Banten umumna malah anu halaladir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wa thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith ditafsiran di dia haram thayyib ditafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu di antarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan abdi bisa ngumpulkeun harta tidak penjualan barang haram tersebut geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah geus aya kanikmatan abdi dagang arak teh geus bantet jasa bahkan tuh gedong geus kajieun tuh kendaraan tuh sawah abdi rek tumaros ya Rasulullah pahalian pauni min zalikal mal apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut qala cakang yang nabi innamil tapihi diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amiltu fihi wa bi taatillah aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang aya fakir miskin anu butuh abdi nyumbang bila perlu abdi jang munggah haji lah jang munggah haji tina hasil penjualan homer kumaha ta ya Rasulullah faqala cakang yang Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji pake jihad fisabilillah pake sedekah fakir miskin ngabangun masjid pondok pesantren dan lain sebagainya eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib moal narima kecuali nu bagus nu halal ulah oh jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah tutup lalaki eta geus atuh aya diharamkeun ku Gusti sugan teh mah jaya manu nginumna ge orang kafir ieu abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be jaloba Yahudi ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang dia ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji ku abdi teh pake sedekah cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat di dunia nage geus teu aya sabakatul hibr aja eueuh nanaonan barang haraman mentak sampaikan Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal walau ajabaka kasratul khabith
sanajan ngapoharakeun ngabitakeun kanjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabis jeung thayyib kabagi dua. Aya khabis jismani, aya khabis ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis, najisna jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabis jismani. Aya khabis ruhani. Mana khabis ruhani? Khabis ruhani teh basul khabais ar-ruhani al-jahlu. Khabis ruhani teh bodoh. Khabis ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria khabis ruhani, hasud khabis ruhani, takabur khabis ruhani. Tayeta khabis teh aya khabis jasmani, aya khabis ruhani. Toib sarua bae, aya toib jismani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan-makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabis jismani, aya khabis ruhani. Kuari teu akur anu khabis baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Moal anu make teh lantaran sutra. Atau anu ilahar baelah 1,5 juta atau 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah anu meuli di Cikupama nya meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringkak bulu mun urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita. Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae, aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kadadengikeun bae. Masyaallah. Tah, kuari make baju anu luar biasa. Make jas. Aja orang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu. Oh sieta najis. Dipaksa kurang di kitu-kitu. Ayo. Dikenakeun ku urang ka baju jas dang. Goblok sia, tolol sia. Mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh. Bisa diadili eta. Namun jelema sugih doang marah aing teh hayang geus wau jeung sia. Goblok sia nganajisan aing. Marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan. Atawa awak urang dinajisan. Pasti marah urang kajen kukumaha ge. Ieu khabis jismani. Tapi ketika dar bae didatangan khabis ruhani. Ngobrol urang jeung nyana. Bagaimana perkembangannya? Ya udah soal pilgub gimana? Ya biasa-biasa ya. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai Anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin nggak dukung Atut mood.
Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta kiai, eta pejabat, lamun dibere dioleh santai kotok marahnya nak. Tapi eta kiai ketika dibere khobis ruhani sekupi tiatut hehehean. Huhahehe huhahehe. Pasang ku sia otak. Khobis ruhani tah. Beres ya ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur. Khobis ruhani di jero dadana, di jero hatena, di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis. Toel ku tai kotok marah. Toel ku ari ku tai urang marah. Sarua bae. Marah bae. Wari ngecek kiai bae di kiai. Kiai di sabaraha tahun yang ngajar, aduh alhamdulillah ya 15 tahun macam santri ya 50 mah alhamdulillah lah sagana insyaallah ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun paling tah penting mah cek teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai kadang ku ciling ngageleger mantap kiai iya aya bir ya haram teman bo. Iya hampura kieu kula boga ieu aya 2 stik mah. Naon eta? Ekstasi. Haram. Mun kieu make ekstasi. Tolol. Haram tah mongkos kitu mah. Teger keneh tah kiai ngaharamkeun. Teger keneh tah kiai ngaharamkeun. Dek bae kiai kuari boga motor tah henteu lah teh kudu ceuk deun teh. Boga motor lah ya sok dijemput. Henteu mah kiai aya motor murah lah asal make DP kredit. Sebenarnya emang kreditna ya DP nangan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka mah silaturahmi bener oge nya heuh tah diangsomkeun ku nyana KTP-na eta khobis ruhani ditarima saha kiaina teh umbal bejakeun ku aing aya bae pokona mah aya tah eta khobis ruhani teu karasa ku nyana. Jol kayak pilgub. Assalamualaikum lurah datang tadinya. Misalnya orang teh pandainya rek milih pemimpin gubernur. Oh mohon ayo meminta bantuan we doa anak kakek supaya istighosah rin je bener oge nya atuh aja kumaha pengkondisian atau ayang ke tiatut istighosah teh lamun peuting sapeting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah lumayan oke eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai kumaha kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah. Guys tenanawan dicokot duit istighosah. Nah, iya khobis ruhani teu karasa. Khobis ruhani baca ku sia kitabna. Khobis ruhani keur jelas-jelasan ieu. Dibere bir mah haram, dibere ekstasi haram, dibere kitu BK haram. Diberi riaib haram, diberi kredit mah ya boleh lah. Diberi kuari tiatut eta khobis ruhani padahal khobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui tapi khobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku cilis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engge nyaho sia teu meunang lah mun meunang mah sia tetep cicing. Khobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya khobis jasmani aya khobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh khobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari
beres pilgub santri tebartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka Kiai nu rada luhur. Waalaikumsalam. Ye ja Kiai muhun. Naon tuh Kiai? Henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman. Nomor kadua santri ceuling cingcat bae ieu teh. Ji naonnya coba Kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku Kiai di istikharohan janyanana tadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tadina nikmat salat di beuting kuari leungit gara-gara istighatsah istighatsah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah. Naon eta? Khabis ruhani asup ka jero awakna. Geus puguh baheula di zaman Golkar, sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar, terbunuh karamahna, terbunuh maunahna, terbunuh daekna, terbunuh leuleuna, terbunuh kakiaianana, hancur ku Golkar. Lain Golkarna tah khabis ruhani nu nyulusup ka jero awakna. Berat ieu mah ta ieu la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah ngitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabith wa tayyib. Wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meo walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank urang nyokotan taina doang ngeunaheun kabita walau a'jabaka kasratul khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank ngendahan kuari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngaku limpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik ieu khabis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katai kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek lah urang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres selesai seseh garing pake deui tapi khabith ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufikna ku Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik wa man dzalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikeun deui ka nu merena mun dibere motor bikeun deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas. Oh ikhlas-ikhlasan bikeun khabis ruhani tamah nu kos kitu. Cenah geus bangunkeun ka pondok ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok. Runtuhkeun eta pondok, bikeunan batana kanu merena ka ditu. Nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat. Lain lalagan la yastawil khabis wa tayyib. Sing hade ieu. Lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh. Dumantak sabaraha kiai hancur. Khabis ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyurusup istigha dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khabisan di jerona
besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae ieu manu ngaji urang bae manu ngaji ke ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia. Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa aya urusan dunia jang agama dagang urang bisnis urang tani urang hasil dunia. Alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid. Aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren. Aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren. Istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama paeh surga. Kuari tibalik agama jang dunia. Agama jang dunia. Yuk orang maca salawat Nabi. Maca salawat istighasah. Agisuni. Dan lain sebagainya. Orang istighosahan panggil kiai, panggil ustad, panggil santri. Dibiayaan beristighosa ibadah tata istighosa jang atut istighosa jang WH istighosa jang lurah istighosa jang partai geram modal marakas ya kahartin teu supaya ngarti aing ye aing teu keras ya teu ngarti bego itu kahartieun bae ku kiai komo tama istighosa jang PSSI mah. Dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat sorga. Aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama sorga. Menggunakan fasilitas jang agama yang strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditandatangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing sorga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dia dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin sorga dibalikeun kuari istighasah salawat Nabi. Urang istighosahan yasinan jang naon kelangsungan seseorang jang ngalangsungkeun jahna jang ngalangsungkeun maona neraka. Masyaallah mantap Inggris muringkak bulu jakulan muringkak bulu kok teu bisa maca kadinya acan baca tafsiran la yastawil khabitsu wat thayyib. Ayat dunia pakai agama, ayat agama pakai dunia. Ulah sambarangan tah sing hade nu mantak Allah Maha Uninga. Sing hade tadi geus dijelaskeun ma alar rasul illal balag. Ieu keur nyampaikeun ieu. Keur nyampaikeun ieu. Ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan. Hul, bejakeun. Haji uci. Kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cek jamaah alhamdulillahirabbil alamin balik ka imah aya nu datang deui Waalaikumsalam ye itu mana boleh tidinya di Jati cenah teh kenapa ya itu naon di tas ieu duit bisa di pimpinan kula Golkar jeung gimana atuh aya diterima bae atuh teu kerenteuna bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta aya 15 juta mah Scoopy mana teh kabayang gunya ayeuna teu masalah tuh itu mah doana bae teh nya mun ke bapak ka dieu ke isuk pageto mun beres tunda
isuk-isuk poe Minggu ngaji keneh la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram-haram bae teu akur jeung halal barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta na ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosa tekat vita setik-etik acan aing mengadenge kiai bahasa istighosa lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia. Masya Allah jasieun la yastawil khabithu wat thayyib teu akur dicoel mah ku tai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri khabis jasmani mah marah tapi khabis ruhani mah seseurian matak hancur ku harina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi ka kiai embung kunaon embung ayo keur pan sia osok embung heulanan kunaon tuh embung heulan ke heula sia kunaon aing nerima isi carekan jeung iya tuh nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embung aing embung ke bae lah pokona mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan satahun 2 tahun lantaran maknana khabis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dar setengah 12 kae lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu Akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan eueuh katentreman ibadah teh eueuh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya khabis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kawalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka khabis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah gitulah ieu khabis ruhani la yastawil khabis wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun loban haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunia wal akhirah nah ieu bejakeun Muhammad takur khabis baik khabis jasmani maupun khabis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku saha ieu mah ieu nu latar belakang nate eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah ngaduit nah model kos kitu kumaha ka kiai tak kumaha siap kunaon nanya ka aing atuh
Jol be qaidah anasy idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula. Tuh usul fikih datang. Usul fikih datang, Masya Allah. Mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit ku duit nu kos ka itu ala aya tahaqquq bidunihi aula. Bagusan keneh teu umroh, bagusan keneh teu munggah haji, bagusan keneh teu boga mobil. Mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya mu'arid. Mu'arid eta khabis ruhani. Aduh cenah kiai goreng geus umrohna kumaha ye. Atuh puguh lah mending minta DB gitu 2 kali. Iya sih. Gantung sih aku aing sih. Iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba. Hiji basa hiji ayat la yastawil khabisu wat thayyib. Can anggeus ieu teh wallahu a'lam. Allahumma